kula papanggih kula ya waktu ka Mekah harita nu heran lain lobana jelema ka resep jeung garorengna lain hiji be di Masjidil Haram aya nu buta tapi maca Bukhari teu daek poho datang ka ayeuna an golan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke disurahkeun berangkat teh an golan Nabi ya Allah cak kula eta nu buta tarar Bukhari urang mah ieu nu cekas mata boro-boro Bukhari lam yakunil insyaallah kuliah kadang-kadang wala ana malulu wala antum ana pamangi kula di Mekah saumur hirup encan pernah manggi deui ditongton dideulekeun didengekeun ku kula jeung almarhum Abah masyaallah cek Abah nu buta talar Bukhari masyaallah kari